Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda tanah Benangi Sunda, sahabat di mana bayi alamatna. Kumada ramang dengan tiyo pembagi bayi sehat jasmani yogi sehat rohanina. Ayar dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pusing goreng siang kalian wargi sadena sumangga nyangakeun cerita Sunda dina judul Si Buncir karangan Keliksa bagian anu kahiji. Si Buncir bubukanin carios wanci mancaran keneh ge panon poe geus eureut gesuram kapindingan ku mega anu ngayang di langit. Beklida beki kanda nu akhirna sang surya tilim dina gunungan mega. Aturut jadi iuh angin ngagelebug tarik nebak kana tatangkalan. Ting palenod digarek peunggas kalakaina rabeng hariber dahan garing maruragan. Manuk-manuk ting kalayang kawas nusawan malah aya nu notog-notogkeun maneh terus ngebus kana buni sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngeguruhan daruan mata teueung jeung mata kadir. Dina kayan kitu jalma-jalma nu aya di kebon di huma jeung di tegal pura perot balik da sieun kapegat hujan. Anu ngari terusuhan meh-mehan raheut ka arit. Anu ngalasuluh rusuh mengkeut padu melit di bawana buyat bayet amburadul. Tukang ngangun buru-buru ngagiringkeun domba di bawah balik ka lembur. Dasieun kapegat hujan teak. Bisi di jalan naleur atuh teu mata keran mun di jalan Balawiri loba anu lalar liwat rata-rata rusuh jeung gugup. Kitu tak kaya di hiji wewengkon anu katelah lembur Karang Hideung. Lembur singkur sisi gunung sakiduleun gunung Jagat. Nya harita di Karang Hideung aya nu keur diuk candeluk nangkep tuur bang bingung panona melaung kanu jauh kawas anu jararawuh paniningan. Eta jalma ngora keneh umurna moal leuwih ti 30 taun tapi kacirina geus kolot perbawa kasusah nu taya sudana ka bingung anu teu aya tungtungna. Malah harita batur mah pahibut mikiran poe bisi hujan mantem anu nyaitan poe pare anu ngampikeun domba ngampikeun suluh jeung sajabana. Manehna mah angere diuk bari ngahurun balung anteng ngalamun teu aya sebeutna. Katelahna Si Buncir dumai eta pangawakan jangkung leutik begang deui ari beuteung buncir bujalna rada dosol saeutik. Keritan beungeut mah rada meujeunna kasep teu goreng teu kasebutna jajar pasar we meureun. Da cacak mun pangawakan mulus mah disebut kasep ge henteu rugi. Ari buuk panjang nutupan punduk semu garing meusan ngan dekil tara diurus nyisiran teu niti saminggu sakali mun tas mandi geus ku disuaikeun ku ramo. Si Buncir teh geus boga pamajikan aya meureun 3 taun mah rumah tanggana. Ngan nya kitu goreng milik meureun bet ngajodo teh kanu sarua susahna deui. Lantaran pamajikanana nu ngaran Nyi Soneng sarua anak miskin malah geus teu boga bapa indungna geus sabeula seselempek dahar ge nganelkeun hasil buburuh. Kulantaran kitu teu aneh mun anakna ge sarua deui hirupna teh sagala walurah. Estungging kokoro nyoso malarat rosa carek wiwilanganana dahar sore henteu isuk dahar isuk henteu sore. Keur kitu jebeu Nyi Soneng tas dicai di samping jangkung buukna digelung jucung sarta ngelek boboka buntung ngajingjing ember di isi cai. Barang jol nenjo salakina keur nangkep tuur gantawang nyarekan kawas kabujang. Buncir, nah ari maneh kawas nu geus paeh denge. Ilang rasa, deui itu batur mabur berlumpat mani ka pahibut taheula-heula. Nah ari maneh kalak ngahuleng, hegusik atuh.
Kituna bari muncaran kasih buncir huntuna kakarot. Panon bolotot bibirna maning nyingsat rada jebi. Nyabugu si buncir ngalamun teh maning ngarenjag harita. Pemehan tijong kelok kaburuan. Burilak matana buncali terus ngarenghap narik napas jero. Pok ngomong bari nulak cangkeng. Soneng, hari siapa kunaon ha? Tebobogo ngado nyarekan ka kami. Jeung babasaan teh manika kasar gariha. Batur mah ye, kalalaki teh kasalaki teh ye, mesra dulu. Anu aa, anu engkang, anu papa, anu papi, nah ari sia buncar-buncir kawas kaleng serwae geuningan maneh mah. Terus jebi panona buncelik renghap narik napas jero, leungeuna nangkep tuul deui. Deuh eta make hayang disebut papa sagala. Nanaon ge kudu akurat jeung supatna sia teh. Saha rek ngalam ka jalma kitu? Lamun daek usaha mah kawas batur hirupna parok jeung nu sejen. Bae ku kami rek disebut papa atawa papi atawa pipa oge. Cepat soneng maning ngadelekan terus jebi. Ganeng soneng. Bagus. Tong kamarinaan sia. Rek naon maneh teh atuh? Balik ki cai ngadon ngajak pasea. Geratunda boboko anggur nyewa nenyuna oge. Cek si buncir kala bikin muncerang bung eleh. Tuda kaluman kami mah. Boga salah kita taya gadag pisan. Piraku teu boga rasaan. Batur pahibu teh kala kanangkep tuur. Nya aing kudu kumaha atuh. Piraku kudu milu pahibut ngampikeun doma. Mana domana? Piraku kudu pahibut ngampikeun poe bako. Mana poe bakona? Da urang atuh boga atuh. Cek si buncir tala eleh omong. Nyao, tara bener ngomong jeung maneh mah. Dasar kendul belegug liwar mah jual matanghul mumu jeung naon deui atunya. Si buncir ngegal bibir harita bakat ku ambak. Kojengkang harita kapipir imah. Ari balik di bari mawa sapu nyere untuk kakarot panon bolotot. Nafas ngahega bakat ku ambak. Pabarahna arek ngababu ka pamajikanana. Barangis diulang kenek dikebugkeun nyes nisoneng seuli bari pok ngomong leuleui. Tah kitu atuh Kang, ieu tampanan boboko. Keun wae sasapu mah isukan kagok arek hujan. Kituna bari nunda ember tuluy ngudar pangais boboko diasungkeun ka si buncir. Aduh Gusti, na ari sia soneng ka aing teh ngamainkeun wae. Aing teh amek. Ieu sapu teh lain eukeun nyapukeun kalakai deuleu, tapi rek ngagebug banget maneh. Cek si buncir gregeteun ambek kapegung. Nya beuki teh hidang we atuh. Rek mabuk banget kami mah lalaki naon ngaranna. Urang nyiksa ka pamajikan. Geus sesukana salahkeun atuh tong disiksa. Cek ni soneng harita teh sieun. Si buncir narik napas bari humandeuar. Lalu sapu nyere dialungkeun ka pipir imah. Red kanyi soneng anu langtung haripeunana bad nyodorkeun boboko buntung nu eusina piring menang umbahan. Ari maneh ering soneng? Iraha kami teh ering. Ni soneng kalamalik nanya. Aduh eleh deui wae ieu. Yap kadiekeun boboko teh atuh. Si buncir eledeet boboko buntung di tampanan terus dibawa ka jero imah. Ari nyi soneng harita ngajingjing deui emer. Asupna ti panto pawon. Degung sedila kadenge suracai dicurugkeun kana gentong. Ari si buncir geus nenda boboko leos harita ka tengah imah. Gek diuk bari nyarande kana tihang, sila tutug bari lehek, panona malong kana lalangit. Tarojo nyi soneng ti pawon. Anaret kasalakina gantawang dinyarekan. Aeh, nacan bosen diuk wae teh. Eta si soneng. Nya kami teh kudu nangtung wae kitu. Ih, aing mah teu ngarti pisan belegug maneh mah. Reos ka kamar porosot samping jangkung gilaan. Kolenya bitisna lu bersih ka tenjo ku si buncir. Atuh rek ngambek teh jadi teu tulus. Kalakah neuri ciduh bari colokok. Tapi teu ngomong jeung teu pindah diuk deui.
kalaka terus harita gagarok kana sirah. Buuk anu geus kusut ti tadina diramus beki kusut teh teu matut. Nyi Soneng jongjon di kamar, rap make kabaya rap di samping geus kitu sedot nyisiram. Kusiwa kuriwa digalung. Geus kitu kaluar di kamar, dirina nyingsat kawas tadi boro-boro umat indut hasil menu ayam. Heuheuy dodo, naya ku pantas ari geus jeding teh. Naon siapa nyebut jeding ka kami si jeblel ya. Cek Nyi Soneng bari ngareret terus jebi. Naon? Da lain ka maneh dulu. Itu tuh ceng-celengan sesamaran. Manika jeding kitu beuteung buncir. Heuh kawas maneh. Tembak Nyi Soneng bari ngadila. Aduh, eleh deui euy, heueuh dulu. Beuteung kami nu buncir mah. Cek si buncir bari usapan beuteungna. Nyi Soneng harita teu ngomong deui bus ka kamar tengah. Kelila geus bijir deui bari nangkep samping kotor. Lung ka pojok leos ka tapas kadengin ngendetkeun panto kada dibantingkeun atuh maningal gebrug imah ngarieg. Si buncir harita colokok nenjo pamajikan kawas nu ambek ka pedung. Teu puguh ngadon ngajak paseak. Ari manehna masila tutup bae bari nyarande panonna ukur rarat reret. Jadi sadalila Nyi Soneng nyamperkeun gek diuk hareupeun salakina. Bok ngomong rada leuleui ayeuna mah ngan paroman anger hasem. Kang Buncir. Kitu atuh ari ka salaki mah make akang ngarah lesan kana ceuli, ngarina kana angen. Aya naon geulis ieu teh? Ceuk si Buncir bari melong. At Nyi Soneng kala molotot asa disungkun. Dengekeun lain kalaka heuroy. Teu kira-kira eta teh naha kalaka nyentak. Nya salahnya omongan akang teh. Beuh maneh-maneh. Atuh da sok neangan wae gara-gara. Kami rek ngomong. Arek wan sabalaka ngarah maneh mikir. Cik Nyi Soneng tadi geus nyebutkan akang oge ayeuna mah ganti deui ku maneh. Si Buncir harita ngisrek dan ngomong, "Poe ieu wayahna tong dahar. Beas meunang nyiem ti bihati geus beak." Ceuk Nyi Soneng deui, leuleuy jeung Daria tapi matak ngejenghok leuwas. Naon? Nah olok-olok teuing beas Soneng. Ari tadi lain tas misikan maneh teh. Pokna bari mencereng. Misikan naon? Kuring atasmu mah piring kotor teu misikan. Da beasna beak jeung teh diolok-olok deui gongana saeutik damun beasna sakintana pasti awet atuh. Si Buncir harita gagaro deui tungkul ayeuna mah. Manona melong kana palupuhan geus tarang. Teu ngomong bakatku bingung kalaka terus nyariksi kawas awewe. Seot di paut, cetres di tines kudu atuku. Atuh mah dibuncelik Nyi Soneng teh. Bok ngomong rada nyentak. Rujit diajak ngomong sebener-bener kakak nyariksik. Nya kudu kumaha atuh kami teh Soneng, kudu kumaha? Usaha dulu. Harinya mah boga tanggung jawab. Muanya kami terek dikungkung tadi awur, disangsang tadi parawan. Ceuk Nyi Soneng bari nunjuk kana irung si Buncir. Aduh kabale jauh boga pamajikan teh yeuh. Bawel, rewel, alabatan beo. Nyasaha nu nyangsang ka maneh Soneng. Apaan arek ka mana-mana ge tara dihalangan. Leluasa yeuh liar sorangan. Saha anu nyangsang? Nah, saha coba? Ceuk si Buncir bari papata. Beki zaman balagugna teh tah. Nyawa daya ngomong deui kami mah. Nyi Soneng medal sila ngojengkang ka tepas. Gek diuk dina kursi rayod panona melong kaburuan barala jukut ngaji jemrung kalakai ngayang. Nyi Soneng sedih berbeuy cipanona bijil harek balik bari ka saha diindungna ge sarua kitu menta tulung ka saha geus eueuh keur puntanganin.
si buncir garo-garo teu ateul ngarahuh bang bingung. Ngahuleng sanila-lila silih antep silih baeudan ngan lamun benten ngan lamunan anu bebas kumalayang teh ngan hate nu laluasa cacarita bibir mah rapet henteu ngomong deui. Ari nu di luar beki haleungheum bae harita teh cedeum ti hujaneun geus ngagarayor. Ulur-ulur ting purilik jelebug aya angin manitari nebak kana tatangkalan aruyag pating palenod. Jalma-jalma urang lembur kadang hideung geus ngarampi. Aya hiji-hijieun leumpang narusuh muruka imah. Pantu geus narutup padahal mah beurang keneh harita teh. Ngan geus poek lantaran langit cedeum mega hideung ngagulung di jomantara. Jager kitu gelap sada gelap ti kajauhan. Disusul ku geludug anu ting baledug. Hiuk angin beki tarik akhirna paralak hujan mani baradag. Kadenge ting paletok kana dangdaunan. Nya akhirna breg hujan gede kawas meunang micikeun ti langit. Sorana seah ngaguruhan daruan. Awon jeung sora angin anu teu eureun-eureun. Mulai ger gelapna dordar kilating barasat tangkal kaiting palenod mata keung jeung mata sieun. Urang lembur harita geus ngampi jadi eueuh anu wani ngulampreng. Sadengkeun cilencang sakedeung de oge ngagulidag solokan culucor jalan banjir cikaracak seah buruan ka keung. Harita poek sora sejen kasilep ku ngaguruhna angin jeung hujan nebikeun ka mata keung. Di langit poek meredong atuh mega hideung ngagulung sakali-kali encang dibelah ku kolenyaina cahaya kilap teak. Jadina kaayaan kitu nyisoneng anu keur ngalamun ditepas curing hak bakat leuwas. Red manena kaburuan geus banjir ku cilencang. Red kalandeuh suhunan batur geus teu awas kapindingan ku hujan anu ngagebret. Seor hujan katebak angin sawer kana bilik malah macaina maloncor ka jero. Malupuh basuh bilik ting harlog katebak ku angin gede. Si buncir harita manehna curing hak manehna ge kaget lantaran aya cai nyak celakan kana irungna. Terus tanggah ana breh lalangit basuh kenteng aya nu bocor. Alah, bocor kenteng teh yeuh. Cek si buncir bari terus ngisen daya niat hayang menarkeun kala murungkut nangkep tuur. Ngisoneng asup ka tengah imah di luar karasa tiris lantaran sawer di luar. Barang bus ka tengah imah palupuh barasuh anu bocor sabaraha gunuk. Ngisoneng ngarewet ka si buncir anu keur murungkut nangkep tuur. Jadi saeutik oge eueuh pikiran hayang miara imah. Sakitu anu bocor geus bruh breh teh ukur ngised neangan ieuh. Jeung ngisoneng teh nafsu teu kabendung. Amarahna oge harita teh teu kawadahan sarta gantawang harita nyentak di manehanana ka si buncir. Buncir, di mana otak maneh teh di mana buncir? Bari nulak cangkeng panona molotot si buncir curing hak tanggah bari bengong pok madik nanya. Naon utuk? Nah, make nanyakeun utuk sagala. Nya leungit kitu. Gusti, nu Maha Agung da maneh tadi disebut warasna moal naik. Disebut megalo lain pihadeun. Cik sing mikir atuh buncir, mikir teu tenyok ku maneh buncir. Kenteng balocor piraku rek diantep wae. Cek nisoneng nunjuk ka para. Har, nya kudu kumaha atuh? Ya bener kan buncir. Bener kan kaditu naik. Bisi kentengna aya nu ngalosod. Bisi potong atawa kumaha we atuh? Piraku teu kapikir. Piraku anu kahayang nyarek betah cicing di imah nu balocor kieu.
Cek Soneng di bari papata dengan katuhu tanjak tunjuk dengan kencan ulak sangkeng. Neng, yo, Soneng. Cik atuh euy, kasalagi teh ulah nyarekan wae. Keur nae bocor mah. Da aya keneh nuyu. Bisa deh diukna atuh. Tah di dinya tuhur tah teu bocor. Cek si buncur kalakang ngahajakeun. Yang ngadenge jawaban kitu, mani teh serikna ngajerit ni Soneng teh. Ambak kapegu mani gargateun. Megang bibir balik ke babarkat ngepurkeun peureupeuna. Aduh, Gusina bet asa kabina-bina teuing. Kirang barah hideung sorangan cik atuh sing boga kahayang. Sing aya guam da maneh teh lalaki. Tapi kajian dari maneh teh bacus mah dasar banci keuna ku kami arek dibenerkeun. Cek Soneng rada nyungkun geus kitu nyingdedkeun samping telenjeng ka pojok imah tarekel naik kana palang dada muntang kana sisiku. Angkohna marek naik ka para arek menerkeun kenteng anu bocor teh. Tapi kangaranan awewe keur maka surungku nafsu jabari duku samping deui atuh kalaka oseh-osehan kedai kanjak. Muntang tiba barakat leungeun kalakah nyeri jeung ambek jeung capek deui. Ari si buncir colohok nenjok itu rada ruas deui jeung nangtung terus lumpat muru ka pamajikanana. Terus tenang deui bujurna bari ngomong. Turun Soneng, turun. Eta teh ulah kitu ae ngewa. Jaling kakak sebut nanti. Aduh, kumaha lamun. Tekebat ngomongna hatina ruas ayeuna mah. Hari kaki-kaki ngedo. Keunai ku kami rek dibenerkeun. Ih, ulah ngalajur nafsu Soneng. Ulah ngumbar amarah. Geus silaka mah yeuh maneh keneh anu nyeri. Akang keneh anu susah. Bagus, ulah katutuluyan. Geun ku kami rek dibenerkeun ieu mah yeuh. Si buncir harita teh LDR. Hari sabab melang bisi pamajikanana cilaka. Sedengkeun Nyi Soneng teu ngadenge kalaka ambek-ambekan. Bari terus harita teh kokosehan hayang naik tapi da bogo pangawak awewe komo bari jeung nafsu tanaga ge jadi eueuh. Lilis asa tentenangan. Gurawi sukuna ti kesewan kalayang kahandap ngan untung kita dikene geus ditanggeuy bujurna beuk kana leungeun si buncir harita. Langsung ka pangku cak akak si buncir seurik. Nya, ye, cek akang ge turun geuning. Untung ditampana namun henteu. Wah, kahandap murag teh. Di mana aya murag ka luhur bener? Resepkeun kami. Nya keunai atuh mangku saeutik mah. Moalna naon Soneng? Bener kan kenteng? Prahujit di mah baraseuh. Tu teh juga malikeun ka curcol dina unggal pojok. Ieu teh imah atawa saung ieu teh? Ceuk Nyi Soneng anger we manehna sewot. Rek disebut imahnya imah, rek disebut saungnya saung. Heueuh, rek dieu heula nya. Iling. Tukang rek naik ka para yeuh. Suga naik beunang keneh di akalan. Cek si buncir tuluy ngecagkeun pamajikanana. Ari Nyi Soneng harita teu ngomong deui manehna diuk bari ngahegak batruas kadureunakeun. Lantaran lamun teu kasanggap nu salakina mah buah kumaha. Panonna melong ka si buncir anu geus narekan naik. Suku nojer kana palang dada, leungeun muntang kana sisiku. Abung lalaki tarekel gurawil blus kana liang para. Terus liat geus aya di para terus alaki dik neangan kenteng anu bocor. Tetela da hese lantaran poek tepati awas. Beh mana euy Soneng? Dadekan ciri di dieu mah. Cuk si buncir ti para. Tah deukeut molongo tah. Gede eta mata bocorna tah. Tembal Nyi Soneng. Si buncir terus harita usaha sate kapola kakarayapan di para. Leungeun muntang kana usuk bari alaki dik neangan anu bocor. Ana breh ayeun ngolosod, ayeun kapendet ku kalakai, aya genu kentengna potong, da puguh imah geus kolot, kentengna loba anu rusak. Atuh ngajan di akalan ge henteu kabeh bisa dibenerkeun. Nu potong mah teu dikukumaha sabab eueuh keur gantina.
Nya akhirna si buncir turun deui sabaraha tempat. Saat ngebocor teh dua guluk anger nyelulung keneh. Nah itu tadi dibenarkan atuh. Bari nunjuk ka pojok. Kan taingna bubuk soneng. Oh kergantina. Kene sakitu malah paya ulah lobat euing we lah. Cek si buncir bari terus ngaprukan buukna. Anu kalotor kurang ngasu ramat jeung sajabana kokotor parah. Mani ka ditu geloh, mani ka geduk kitu nya. Wah, dah hujan kene atuh. Engke lah mun geus raat. Ih si bodoh mata kenaon atuh kuci hujan. Tuh tina talang. Tiris meureun. Kulembu atuh mani da ngarep tiris. Masya Allah, ari bane soneng. Eta kasalaki teh bet kawas kamaru. Cik atuh si sopan, da lain ka musuh ieu teh. Si buncir di tengah deui bari gek diuk bari nyaran deh kana bilik. Atuh loba pisan alasan dirinya mah rewel nakal hirup teh. Kami teh hayang deukeut jeung ngejolok karuji eta teh. Kitu cek ni soneng bari ngabadieur. Oga tuh aya kene sabun. Aya eta sabun colek dina kaleng. Hah? Moal nyaman iku sabun colek. Matake kudu usaha ngarah mandi make sabun seungit. Ieu mah kumaha atuh dahar hayang geunah mandi hayang ku sabun seungit ari saha mual. Nya teu ngomong di dikeutukeun mah. Aleos bae si buncir teh kapawon jadi kakara. Manehna kakarata kana wadah betrak-betruk. Bere manggi sabun colek saeutik. Geus pagalo jeung lebu da urut membahan piring. Soneng! Ngagero ka pamajikanana. Naon deui ha? Bu, ari maneh ieu mah sabun paranti ngubahan piring deuleu. Pira aku kami kudu mandi kudu kieu. Cek si buncir bari nembongkeun sabun nu geus loba lebuan. Nah da. Ngabudah eta oge. Iduh, da si soneng. Cek si buncir terus kaluar ti lawang pawon. Sabun teh burung dibawa da butuh. Jamis di luar mah harita teh ucul-ucul. Memeh brus mandi luak di keula geus aya batur anu nenyokeun. Tapi da puguh keur hujan gede teh. Batur ge calicing bae di imah teu aya anu wani ngulampeng. Ah, aman ya mah. Pokna bari brus mandi tina pancuran tina talang. Karasa cai teh tiis man nyecep. Tapi si buncir terus kokosok sirahna dikuramas make sabun colek teh. Rengse mandi terus ka imah disalin ku baju paranti sore. Diharudung sarung belel anu geus tatamalan. Gek diuk gigireun soneng anu ngahulang bae ti tadi sabab bingung can boga beas keur sore. Kunaon ngalamun wae soneng ieu teh. Ulah sok kitu yeuh. Hirup mah kudu tumamprak, kudu tumarima. Ulah aral narasula. Cuk si buncir ngamimitian di nyarita. Teuing jeung Daria teh kawas tadi teuing. Teu masa aral narasula kuring mah. Nah ulang sate mikiran nasib nah bet kieu teuing. Kumaha atuh ngomeanana piraku akang teu ngarti. Liwati ngarti soneng nyaho pisan. Yen urang teh lara balangsa malah di lembur karang hideung mah urang teh juarana eta teh. Cek si buncir. Juara naon? Nu soneng karung. Heuh, juara sangsara. Ah, sok kitu mikir anggur mah. Kumaha carana supaya hirup aya perubahan? Kumaha carana supaya maju? Ulah kieu deui da moal aya tungtungna atuh. Kudieu geus bosen. Geus hayang nurutan batur kirang bara, bur beureum bur hideung, atuh dahar-dahar ulah susah. Si buncir harita unggut-unggutan. Jadi omongan pamajikanana kaharti kumanehna ge. Da bener atuh, keur dahar ge susah ayeuna. Jadi boro-boro bisa make jeung foya-foya. Nah kalau ngahulang cik jawab. Rek usaha.
Kilang bara bisa neangan ke sabulanan cik atuh usaha ke ayeuna we. Cik Soneng bangun teh sabar. Ke atuh Neng. Ulah ngabareng teuing ka akang teh. Keun soal teh daharna teh dahar sapoe mah akang kuat. Tapi kumaha carana atuh. Aduh. Utut teh sabuta kieu teh. Teu sanggup akang mah. Kana naon usaha teh atuh. Dagang teu boga modal, tani teu boga sawahna. Kula kuli eueuh marcaya, natak mundak teu kuat. Cikun kumaha atuh. Cik si buncir daria ayeuna mah ngomongna. Piraku tak mundak teu kuat. Tu batur teu eueuheun. Anu kuring angkutan pare. Kuring angkut batu, kuring ngasuhu jeung sajabana. Kumaha ari Kang Buncir? Kalau kabeh teu benerek buncireung ka baci sawah. Cik Soneng geus miti moyokan deui. Tuh, baku ali geus moyok teh. Tek atuh pikir ka mana neangan beas keur ayeuna. Keunai ulah mikiran kajaun. Akang mah teh dahar oge kuat. Keun, hitung-hitung kuasa we ya malah. Cek si buncir teu eueuheun teh omongan. Oh kajian ari akang mah tek wae. Daek mah nahan lapar. Tapi ari kuring kumaha? Da kuring ngayang dahar. Sedengkeun baraban kuring teh kawajiban akang. Si buncir ngahuleng da teu dibejaan ge manehna nyaho. Yen pamajikanna teh kudu diparaban ku salakina. Sarta dicukupan daharna, pakena, imahna jeung sagala rupa pangabutuhna. Tapi bikin si buncir geus 3 tahun leuwih rumah tangga asasan katempo tanggung jawabna. Atuh ngahuleng si buncir teh. Ras inget kana nasib anu taya bedana jeung Nyi Soneng. Manehna ge boga kolot sabeula sasemplek, keur maeukeur bandana teu boga, nu aya ge kari indung deui da bapana geus lila maot. Nyi Soneng sarua geus teu boga bapa. Anu aya kari indungna kitu ge geus kolot deui. Puguh bae matak bingung pikeun si buncir mah. Sabab asal kitu salah kieu lain, nete semplek nincak semplak. Kang, nah ieu teh kalaka. Waktosna wargi sedayana teh nya kapan. Rupina dicekapeun bikin ka dieu heula carita Sunda. Dina judul Si Buncir karangan Kilik sabagian anu kahiji. Pamugi cerita Sunda tiasa katampi kalian kamingahan. Insyaallah Si Buncir bagian kedua dinten enjing dina waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdongkeun deui. Anu mancen sim kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ka para utusanana di jeung katurai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.